Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka montong ngajedog molor bae sia. Bahasa geni hohoak surana handaruan. Kituna teh bari dituturkeun ku Bah Jahilun, Naratama, si Jumra, Bah Murtadi, si Deme, si Juha, si Sadun, jeung batur-baturna. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kisah geni. Syukur. Arandika datang nganjam ka padepokan kaula. Bau teh teuing urang hariung. Nas bareto urang aya pabentaran leuleueur. Ayeuna mah da urang teh geus kolot. Urang patotoskeun we ku jalan musyawarah, ku jalan karapihan. Ceuk Aki Surawani. Tapi jirimna mah teu katembong ku Bah sageni sabaturna. Memang kitu kayanana. Sabab Aki Surawani harita nyalingker tukangen saung padepokan. Montong kecing licik cilimit sia Surawani. Amun nya andi kalalaki berat tembongkeun. Urang puluykeun hanca gelut bareto deuleu. Saha nu asor, saha nu unggul, urang tangtukeun ayeuna pisan. Bah sageni nya kakak tarik pisan. Nya lamun Arandika henteu sadia pikeun rarapihan mah taya bayana ku kaula diladenan sakahayang Andika. Kaula mah ngandar mah nganteur kana kahayang Arandika. Aki Surawani nyaritana leuleuy keudeu bogoh taya niat papasehaan. Ieu mah awahing ku dipaksa. Surawani moncong ngadalil. Kaula mah teu butuh ku papatah Andika. Sabab Andika geus nganiaya murid kaula si Naratama jeung si Jumra. Bareto kaula oge tacan medok. Bari kanan Andika rek modar tadi jurang. Ayeuna kaula rek nagih pati Andika sabatur-batur. Moal sudi rasaning ati. Lamun sia tacan modar. Ngarti? Bah sageni poporonggolong. Matana burial buncelik jiga nurek coplok. Jadi. Betul ngomong ha si satan teh. Utang uyah bayar uyah. Utang pati bayar pati ya. Ya. Serani. Najan sia jago. Aing moal mundur satu jang beas dulu. Bisi sia hayang nyaho. Nya aing ya nu ngaran Jahilun. Lanceuk na kisah geni. Nya aing nu pakanya saak paruga sia sarta nyawana dicabut ku aing. Bah Jahilun ngomongna sugal lir dodol ningang keusih we karasana teh ngeres. Tapi Aki Surawani najan dihina antep-antepan teu ieu ngagugu nafsu, malah sabalikna ukur gogodeg. Aki, nabat antep jelema bade setan kitu. Kan ku dewi nya rek disurilam teh cungurna. Urang bikeun teh kasih pasar. Hei, pasar. Maneh hayang cungur si Jahilun? Kena goannya ku aing rek disurilam heula. Asmarani ngahihi seuri. Bari lelewana badis we Dewi Srikandi taya kasieun ka keung. Baring si laing teh Surawani boga pepernian euy. Hai atulah
urang rukun we urang rapi. Tapi eta anak incu Andika ku kaula rek dipentanya ke pamajikan nomor 5. Sugan we boga turunan anu hade. Bah jahilun nya kakak bibirna kutap ketap. Nempok lelewana asmarani anu bahenol pika uruyeun. Aki-aki tega belka kenyos ya. Sakit tugas rayot rekod teh. Maka yang kami. Mayua. Pantas kadodong hesna. Asmarani cumidu bari ngelel ngajebengan. Oh, Dewi mundur. Montong ngalawanan kijahilun. Anu geus sidik otakna teu waras. Gen. Umamang geura urang sate. Ki Bagira nemrong ngarsa cua ku peta bah jahilun anu dianggapna teu boga kaera. Wah, Muradi. Ayo maju. Lamun nya Andika hayang jadi murid kaula. Gelawanan tuh awewe incu nasi Surawani. Ewah kowe. Pikeun ka kaula. Eta hancangan kaula. Bah sageni nitah Bah Murtadi pikeun newak asmarani. Tapi oro kaya. Bah Janur anu ti tadi ngan ngabandungan obrolan anu teu mata kresep kadengena. Ujug-ujug gajlang we ka tengah pakalangan. Hehehe. Punten bae Aki. Najan kaula keur nyemah ge. Tapi kaula rek anon suka we pikeun nyangkalak si Murtadi. Bah Janur bari mali ka Ki Surawani. Dewi, sawios kumamang we. Tong dipayunan ku Dewi. Bah Janur oge malih kasmarani. Yen Bah Muradi teh rek diayonan kumanehna. Kabeneran. Andika ayeuna papanggih di dieu. Kamari ieu di tangan ku aing teh. Sia, ha? Nu halang-halang anak aing rek ngurak pais lauk di Cihauk teh. Bah Murtadi ras inget basa manehna rek merkosa Nyi Warsih. Kaburu digunasika ku Bah Janur. Nepi ka Nyi Warsih anakna Ki Bagira luput tina marabahaya. Upama nilik pangawakanana ieu dua lawan. Estuning pilih tanding. Dadeganana sarua pada jangkung badag. Kitu deui kumisna pada sanggadulang. Panona barolotot. Ngan bedana teh Bah Janur mah rada antieum bangun anu sabar. Ari Bah Murtadi bosongot bade amprotan. Puguh jadi gegedug rampog. Sabot kitu gerlah cilem aya anu luncat ka pakalangan. Grig gigireun Bah Janur. Si horeng Ki Bagira. Manehna kacida ngarasa cuana. Dumeh samemehna geus ngadenge yen Nyi Warsih anakna pribadi waktu di Cihauk rek diperkosa ku Bah Murtadi. Malah apan warungna Ki Sumanta urut mitohana oge didurukna teh ku usung esamna Bah Murtadi. Hehehe. Ki Janur langkung sae mundur bae. Keun ieu manusia miyuni setan teh rek dipariuskeun ku kaula. Bongan rek kagunasi ka anak kaula. Kukituna kaula anu wajib bebela kanu jadi anak. Hei Muradi. Aing si Bagira anu bakal mariuskeun beung Andika. Bukan sia geus wani-wani ngagadabah anak aing Nyi Warsih di Cihauk. Ki Bagira ayeuna jadi malik ka Bah Murtadi. Oh, syukur keuning ieu teh pimetohaeun. Aduh, Abah. Ulah ngajak ribut atuh. Anggur mah kuring teh geura tarima hayang kawin ka anak Abah. Sagala rupa ka hayang Abah ku kuring dicumponan. Asal pananyaan kuring ditarima. Bah Murtadi lelewana matak nguri, matak sebel anu ngadenge. Omo Ki Bagira mah nepi kapupundelikan jiga nu hayang rekeb teh sanyana.
Tadi heg sia ku aing diterima jadi menantu. Asal sia daek disunatan heula. Sarta beheung sia daek dipariskeun heula ku aing. Ki Bagira malik ngalelewean lawana. Bagiranya ngaran sia teh ha? Benang dibawa bener ha? Sanyanya aing mah rek ngawin ka anak sia teh. Kalau kangahina nah yang disunatan heula kurang ajar. Hah? Sugan yang dipodaran sia mah. Kituna teh bari kolebat we Bah Murtadi narajang. Ureupna anu sagede jeruk bali teh ngahiuk rek dipake nimpug cukang irung. Tapi oro kaya kanca. Ki Bagira anu memangna teu eleh dedegan kulawana geus taki-taki. Waktu pereupna Bah Murtadi meh nepi kana cukang irung ngan sakilat pisan. Ki Bagira ngagunakeun gerakan juku triwut. Badana ngelok saeutik. Atuh, plos. Perep Bah Murtadi poos. Teu keuna kana sasaran. Waktu badan Bah Murtadi doyong ngan sakilat kumisna anu sangadulang teh. Sakilat geus dijamret satakerna. Jebrun. Kumisna nu belah kenca didudut. Walau, ayo, ya, nyetan. Kurang ajar ya, kurang ajar. Bah Murtadi ujug-ujug ngagoak bari ngirung. Puguh kumisna nu dipupusti teh nepi kacoplok. Bibirna ulah weran getih. Durug-dug mundur bari nungkup bibirna. Puguh getih tina kumisna juuh. Nepi ka baju kampretna oge pinuh ku getih anu ngabeuleugeudeur beureum. Ebes meer sia. Hah? Tadi karek didurut kumis gogoakan. Kom lamun ku aing disunatan nepi ka puhuna. Ki Bagira ngahahah nyeung seurikeun anu walah-wah weuleuh-weuh. Mohon tong waka gede hati sia. Dasar. Rasakeun pamalas ti aing. Bah Murtadi nafsuna tikel 10. Dumeh kumisna kari sabelah deui. Sabrut narajang ngagunakeun gobangna anu ngagurilap ka cida seukeutna. Gobang teh datangna ngewong ti gigir rek dipake ngahanca iga burung. Rokaya. Ki Bagira oge anu memangna geus sadia ngagentak mundur salengkah. Sarta sarepet we mesat bedogna si gagak. Sakilat dipake nakis gobang Bah Murtadi. Tang. Dua pakarang diadu dipake ngukur tanaga masing-masing. Jeregjeng. Bah Murtadi mundur. Kuda-kudana pajengjar meh ngarampeol. Sedengkeun Ki Bagira mah teu ngeser satunjang beas. Hal ieu teh geus nandakeun yen tanagana unggul ti lawana. Tapi Bah Murtadi teu ngarasa seber hate. Marena geus kagok asong sarta angkeuhanana kudu unggul. Anu dipala jadi muridna Bah Sageni. Lamun manehna asor pasti moal ditarima sabab geus pacundang. Lamun teu tatu nya pasti ajal. Atuh sabrut teh narajang deui. Gobangna huak hiuk dibulang baling dina gerakan cacar bolang. Oleh Ki Bagira luncat kagigireun Bah Murtadi dina gerakan simet ngejat. Kukituna celok we ti gigir belah katuhu. Ogoh we pikeun Bah Murtadi jadi kararagok rek malik. Hiu, jebron. Sikuna ditajong satakerna. Atuh celeng we gobangna mah celeng jauh naker. Aduh, setan alas ya. Bah Murtadi ngoceak bari kekerepengan. Red kana gobangna nu mah celeng jauh. Red kalawana anu aya di tukangeunana. Tapi Ki Bagira ngagendak ngasupkeun deui bedogna kana sarangkana. Ayo, Murtadi. Sia teh jelema murtadnya. Ayeuna urang patut tunggalan. Beri lemor deuleu. Ki Bagira bari noel kana ceulina Bah Murtadi. Waktu Bah Murtadi ngalieuk sarta rek ngirimkeun pereupna ngacekuk bae dipapag cukang irungna ku pereup Ki Bagira.
Sabut sirah Bah Murtadi ngadangheak disusul tepus ku gempuran perep kencak Ki Bagira. Bener pisan karena lebah matana belah katuhu. Aduh. Bah Murtadi kocak dengek. Bari ngadurug mundur sababara lengkah. Arona karasa nyanyautan, bari ngalembereh getih. Tulus ya kuaing disunatan teh. Ki Bagira bari sakolemat ngirimkeun panajongna kana huluangan. Obat. Bah Murtadi beuki kocak dengek. Dah we. Badanana karak bengkang, tapi leungeunna mah tetep nungku panona. Ajan kitu Bah Murtadi masih keneh gede wawanena. Sabab manehna tacan bisa males. Gentak ngagurinjal hudang, bari gabruk we ngarontok badan Ki Bagira. Didengkek lebah cangkengna. Pogo we. Sageprakan mah karasana lain deui eungapna amakanana teh. Durug-durug didorong ku Bah Murtadi. Ki Bagira oge jadi kapaksa we kudu galungan. Teu beda we ti puyuh diadu pagulung-gulung. Tapi najan kitu masih keneh nguntungkeun Ki Bagira. Sabab dua leungeunna bisa meta keneh. Sirah Bah Murtadi anu aya di hanapeun dada Ki Bagira ngon parawak we. Ngon parawak we. Ceulina didudut buanana. Ari jebrud, ari bolonyon we ceuli Bah Murtadi teh sumpung. Obat. Aduh. Bah Murtadi ngoceak bari ngalesotkeun dengkekanana. Aduh. Aduh. Bah Murtadi bari nungkup dua ceulina anu geus sumpung. Getihna ngagolok-gok lir pancuran we. Puguh sapat pisan. Najan kitu teu diantep ku Ki Bagira teh ngan karawak we. Leungeun Bah Murtadi ditewak. Sakilat geus ngalayang badana dibalangkeun. Badana dibalangkeun ka lebah basa geni. Kop tah geni. Dewek mah teu butuh deuleu. Ceuk Ki Bagira bari nuak cangkeng. Manehna oge cangkengna karasa rada nyeri. Badan Bah Murtadi teh lir bobontot we ditenggorkeun. Datangna ka hareupeun basa geni teh nepi ka geblug. Nepi ka ngageblug. Kitu teh mah sasat dibebeutkeun. Ari gabut, ari wusak we teu inget di bumi alam. Kapaehan ngajoprak dina tanah ngebul. Kurang ajar, setan belang sia. Ayo, Jumra, Deme, Jua, koroyok tas si Bagira. Basa geni ngahucuhkeun si Jumra jeung anak buahna Bah Murtadi. Sedengkeun Bah Murtadi mah tacan eling keneh. Nu dihucuhkeun saurang ge taya nu daek ka pakalangan. Manehna ngarasa gimir. Apan tong borok maranehanana. Nu jadi gegedugna oge anu elmu sarta pangabisana aya di saluhureunana maranehanana. Sidik teu nyangga pulya ngajoprak teu walakaya. Coba, Deme, Jua, sia teh ngajar dong bae ha? Di podaran sia ku aing sekalian. Basa geni sarepet teh mesat gobangna. Atuh pogo we. Tumrapna ka si Jumra sabaturna lain deui reuaseunana. Ku kituna kapaksa we maranehanana luncatan ka tengah pakalangan pikeun ngayonan Ki Bagira. Tapi sabot kitu kolebat jeung cilik di hareupeun Ki Bagira aya nu datang si horeng teh Asmarani. Mamang mundur we. Keun cucunguk kieu mah. Urang lawan ku Dewi. Ceuk Asmarani bari nulak cangkeng. Kagok teu montong tiluan. Hayu tuh, udah riuk teh. Sakalian we maju, ameh tare beres. Lelewa Asmarani lain deui matak nimbulkeun nafsu ka pihakna basa geni. Atuh, anak buahna Bah Murtadi nu tiluan deui. Ngan bring we maraju bari ngalabar bedogna masing-masing. Tah, kitu. Hari jamaaran di kalalaki. Sor, urang adu kabisa. Asmarani tetep nantang. Geus teu make bemakrama deui. Sebrut bae. Jumra sabaturna narajang. Bedogna ting hariuk rek dipake ngacak-ngacak badan Asmarani. Tapi oro kaya. Asmarani oge lain lawan enteng.
Mana manehna nangtang dikoroyok oge geus boga ijiran sarta geus boga angkeuhan pikeun ngalawana. Panggeulana si Jumra jeung si Deme anu dibaturan ku si Juha. Tapi Asmarani waktu ditarajang kulawan anu ngagunakeun bedogna ti hareup jeung 2 gigir kencak atuhu. Sakilat geus ngaleungit tina panenjona pihak lawan. Asmarani ngagunakeun panggal muih dina lengkah 12. Crok. Asmarani ti tukangeun lawana. Sakilat 2 siku-sikuna dipake nakol mun-munana si Jumra, si Deme jeung si Juha. Ogo we atuh. Ditakol satarikna. Mangkaning lebah mun-munanana. Ngan sakali nakol oge badana geus lalimbung. Panona ngadadak power, lamur, buburicakan. Nu katenjona ukur ranyai jiga cika-cika. Pikeun si Deme jeung si Juma mah memang ku panarajangna Asmarani kitu teh geus teu bisa nahan kanyerina. Najan hatena masih keneh aya kawani, tapi kaayaan hulu karasana laneng lungleng. Antukna ngan blok bae nyarunguh dina taneuh. Tadina rek nahap-nahapkeun maneh. Tapi dipikir deui, batan kudu cilaka diri mah, mending oge api-api ripuh. Datong boro manehna. Dalah nu jadi gegedugna oge Bah Murtadi nepi ka harita masih keneh ngajoprak teu walakaya. Tapi pikeun si Jumra mah kakara ku sakitu mah masih keneh boga daya tahan anu lumayan. Sagorengna oge muridna Bah Jahilun anu memangna sagala bisa. Geus puguh kawedukan najan ilmu batin oge geus digemleng. Omo dina ilmu ngagunasika jelema mah. Manehna kaasup tukangna. Lain hiji 2 urang anu ajal diteluh ku pagawean si Jumna. Matak najan manehna ngerasa hulu lieur laleneng oge. Ngagentak manehna malik bari srowe nyang hareup ka Asmarani. Ulah maka gede hate sakelong. Aing teh lain kairid ku Cikiih, lain kasaran ku Cileuncang deuleu. Datang ka dieu teh. Da lain rek sosoroh kojor. Tapi rek nyangkalak sia tah anu geus wani-wani licik cilimit. Nepi ka aing sababaraha poe kudu calawak kasalag ku salak. Ayeuna sia ku aing rek dibalas. Rasakeun ieu. Moal sudi rasana lamun tacan modar ku dampaleungan aing sorangan. Si Jumra nyakakak bari para katangtang pada ketengteng. Kitu lelewana taya kasieun. Puguh nu diharapkeun teh ngarah pamuji nu jadi guruna. Ani kata si Jumra nya. Kami mah lain ngahaja maneh dogkeun ku salah ka Andika teh. Ngan tadina we bisi Andika lapar. Puguh geuning sungut Andika teh. Cacalawakan nangtang ka aki kami. Lain kitu. Hari sugan teh anu sugih ku pangarti loba pangabisa. Lihat kulit, das tulang, bisa ngelakukan teluh teh. Moal keok ku dibaladog ku salak. Asmarani kalah kanyang serikeun. Lelewana ka si Jumra anu keur ejegeler badis we nu weureu acung. Yah, montong kalah kacangiran. Kuntilanak sia. Rasakeun ya deul pamalas aing. Beus sebrut we si Jumra narajang. Leungeunna pakupis. Bereupna digempurkeun. Kitu deui sukuna bot-bet ditajongkeun. Anu dipalar sangkan lawan bisa digebug atawa ditajong. Tapi orang kaya Asmarani oge anu lain lawan enteng-enteng. Mireungeuh panarajangna si Jumra teh memang geus kaijir. Kituna ngagentak manehna oge ngalakukeun panarajang. Ngan bae teu ngagunakeun tanaga sagemlengna. Ongkoh bisi engkena menang lawan anu leuwih berat. Tapi sabot keur patelak patutunggalan, Bah Sageni geus marentahkeun anak buahna, Bah Murtadi jeung nu sajena. Seperti si Sadut, si Muin jeung si Capluk, sina mantuan si Jumra pikeun ngoroyok Asmarani. Najan maranehanana setengah hate, tapi lantaran ngarasa sieun ku Bah Sageni, agentak laluncatan ting blesat ka tengah pakalangan. Bedogna geus dilugas pikeun nyasaak Asmarani. Tapi kapinis nyabet papatong.
Anak buah Bah Murtadi anu kakara maju ka pakalangan tinggaroak bari nyarekel sirahna masing-masing. Puguh dipapag ku gerakan siku-siku nu dipake nakol sirahna. Tobat, aduh. Si Sadut, si Muin, jeung si Cipluk ting karoceak nahan kanyeri. Anu antuk nama becet we lalumpat ngabalecir. Geus teu inget kagegedugna anu keur ngaringkuk. Alah, heuy, batan urang kudu modar, mending kabur. Anak pamajikan ngadalgoan urang, datang bawa rejeki. Ayeuna mah boro-boro rejeki. Nyawa oge, geus meh teu katulungan. Si Sadut satengah ngomong sorangan. Mending oge balik ka lembur. Naonan dituluykeun oge, ados soroh kojor. Si Muin ngahaminan. Nya euy lah, mending oge urang balik. Teuing lah, keduk urang modar oge debongana. Manehna nu hayang kapake, urang nu dikorbankeun. Teh mendingna ari anak pamajikan barongkeakan. Mun sadaya satuju malah mending urang misah we lah. Urang oge bisa jadi rampok, jadi begal. Naon susahna. Si Cipluk ngajak baturna malah jadi rampok nu misah ti Bah Murtadi. Lah, setuju dewek oge euy, Pluk. Si Sadut jeung si Muin bareng nyebut panuju. Geus kitu mah bring we nuluykeun lakuna ka daerah Bungbulang pikeun baralik heula ka lemburna masing-masing. Kanca dangu sadayana. Ari Asmarani harita teh keur jojoh patelak jeung si Jumra. Tapi ieu oge tacan aya anu asor. Mana komo si Jumra mah sasat dibantuan ti kajauhan ku Bah Jahilun. Lain sakali dua kali pedang Asmarani rek nigas beung si Jumra, tapi teu hasil sabab melenceng wae. Mantong licik Andika Jahilun, lamun nya Andika lalaki. Hayo sakalian maju bareng jeung si Jumra. Kadang Dora, wani oge gawe nyamuni. Asmarani antuk nama nyangka ka Bah Jahilun anu geus sababaraha kali nyalametkeun muridna si Jumra. Detail. Awasna teh si kuntilanak. Tapi ayeuna maneh awewe kurang saeunan ya. Ku aing kapaksa we ditigas beungna. Hirup oge jadi rara gedunya deuleu. Bah Jahilun ujug-ujug belesat we jering kana taneuh nyang hareup ka Asmarani. Tah, kitu ari nya mah lalaki. Lain kalah nyamuni bihuni hayam kabiri. Asmarani nyaritana ditungtungan ku ngahihi. Setan sia. Ya aing ye si Jahilun lalaki sajati lain hayam kabiri. Najan sia kuntilanak bisa ngapak ngapung bisa nerus bumi. Ku aing mau burung susul deuleu. Najan lompat kana lak-lakan megage, ku aing pasti diudag deuleu. Bah Jahilun menika kerot badis we ajag neuleuh mencek hayang geragep we ngahakan. Kami mah da moal ngapak-ngapung. Moal lumpat kana lak-lakan mega. Komo barek diudag-udag mah ku Andika. Mending oge di dieu we lah cicing. Sor, lamun nya mah Andika Jahilun, tukang jahil kaniaya. Urang patunggalan. Urang begalan pati. Pantes mun kami nu asor. Tapi rage tenaga awewe. Tapi lamun Andika nu asor. Kami dengan saukur rek menta. Eta tah mata anjeun sabelah. Ceuli we sabelah. Jeung bibir we sabelah. Sabab mata ceuli jeung bibir Andika teh ngan dipake nenjo, ngadenge jeung ngomong nu pararuguh asal ngeunah sorangan. Asmarani teu oleh ngahihi seuri. Asmarani anu memang geus digembleng deui ku Aki Surawani nu jadi guruna. Lain deui wawanena. Manehna teu ngarasa sieun dumeh Bah Jahilun kasohor geus garong tae lawan. Sabab liat kulitna. Tapi Bah Jahilun kacida nguyup nguntupna dumeh ka awewe. Anu carek angkehanana moal sapira tanagana jeung kabisana.
Ulah samat kaniaya sia. Setan bikangna. Bah Jahilun ujug-ujug belesat we narajang. Dampaleungeunna ngekebur jigan hurung. Perbawa ajian semu gunting. Lamun keuna kana kulit jelema pasti tutung. Dalah tangkal cau oge bisa garing. Tapi Asmarani mah ukur seri leutik mireungeuh kaayaan kitu teh. Sakilat Asmarani ngajaul ka luhur dina gerakan saeran mumbul. Pikeun nyingkahan panarajang lawan. Tetela gerakan panarajang Bah Jahilun teh ngeplos poos. Dumeh sasaranana ngadadak leungit tina parenjo. Sabot manehna ngarasa kaget ngon. Jokuk bae sirahna ditejeh ku dampal Sukatuhu. Ogo we. Tumrapna ka Bah Jahilun, lain deui ngaranjugna. Najan kitu, pikeun Bah Jahilun mah taca naon-naon, jauh keneh kana peujit. Sakilat ngagentak manehna malik. Sarta ngan hiuk we peureupna ditimpukeun. Rokaya Asmarani oge geus sayaga pikeun narima gempuran. Tuh. Dua dampaleungeunna diadu. Akibatna lain deui hebatna. Bah Jahilun kapaksa ngarempeyek nepi ka diuk. Sedang Asmarani ngoleang anu saterusna jujumpalikan dina taneuh. Cara gedeng. Bah Jahilun nangtung deui. Kitu deui Asmarani oge ngagurinjal hudang. Sabrut Bah Jahilun narajang. Badanna nyuruduk dina gerakan begu nyungkur. Rek ngacak-ngacak badan Asmarani. Tapi panarajang Bah Jahilun dipapag ku gempuran gerakan gunung uruk. Jebron. Perep Asmarani mener kana embun-bunanana. Cekuk. Dampal sukunana jonggado. Koleap. Blak we. Bah Jahilun jadi nangkarak bengkang. Najan kitu manehna teu nyora. Sarta tetep we balem. Nu nandakeun masih keneh kuat daya tahana. Malah sabalikna. Bah Jahilun ngaheumbatkeun pereupna anu mener kana punuk Asmarani. Tapi nya kitu Asmarani oge teu regrog-regrog. Malah dina malesna ngagunakeun gerakan caladi noktrok. Ceres. Lamun bener kana gondok lakina. Waduh, ya setan. Waduh. Kakara Bah Jahilun ngoceak. Sangkaanana mah genggrongna teh tobros. Tapi tetela teu cecel, teu bocel. Perbawa elmu kawadukanana. Beki lila anu tarung beki ragot. Anu antukna silih sered sineredan, silih banting, silih gebot. Itu ieu pada tagen, tangguh, taya nu tatu. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.